Aduh. Nah, ari si laing lupa teh meuni kos ieu teuing. Atupan kan nyelametkeun diri meureunnan. Nyelametkeun diri sasaranganan meureun Pak Haji mah di akan ku jurig meureunnan teh. Aduh. Nya kan percaya tuh cek kami kumaha kamari. Aduh, teh. Air haonan di leuweung teh mah euy. Tanggeus si eta ka dieu si Tarmin. Enak tuh patutan. Alhamdulillah pagawean geus beres enak tuh. Dari ke sawah meureun nanti Pak Haji kamari tuh. Tarmin, Mana neng putra Jin ngarerewas wae datang. mana beres gawe? Beres Jin. Heung atuh aing geus beres gawe mah. Ayeuna ka mana si Haji jeung eta anak buahna? Aduh ka mana si Akang bewok teh jeung Pak Haji teh tik tadi teu katingali geuningan. Pan tadi ku kaula disingsieunan manehna teh tika kabur. Oh, pantas atuh ai kitu mah. Matakan ge. Terus ayeuna maneh dititah naon deui ku Haji? Kama tadi teh dititahna teh geuning ka sawah wing teh. Ka sawah? Heeh. Oh, kan bae tenang ku kaula di baturan, maneh mah rek ka mana oge aman pokona mah jeung urang mah. Siap pokona mah Jin. Bener eta teh Jin? Bener. Oh, Ayo ayeuna mah urang berangkat. Ayo. Ya, gan. Anak kumaha kamari. Anak mah naik ngisieunan kamari teh kebon dangdeur, kebon cau di lene kamari lumpatan. Nyata aduh. Teuing si Kojo eta aduh Rika. Pau si Kojo ge dibebrik kitu teh. Teuing si eta si Tahrim moal dihakan maung kitu nya. Heeh, pagi teuing gitu dihakan maung ge aku atuh ieu. Oh, itu nyentuh si Hajina lagi. Jeung eta jeung si Bobo jeung si Tuh si Tahrim teh Ji, tapi teu kunana naon geuningan euy utuh keneh belegeran. Oh, si kehe teh. Diberi untuk patut global mah kuat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Loh, si Kojo tadi diberi maung. Wah, tuh alhamdulillah geuningan Pak Haji. Syukur atuh teh. Aing mah tadi diberi maung jeung si Kojo, jeung si nawan teh. Bewok. Si bewok. Aduh, Haji nyebutkeun maung ka urang teh bener. Kudu dikeureuyan sakali-kali mah. Iya, Ji. Siap lah. Tapi kuat si Tahrim euy, awakna nama Ji. Eta lah. Nah, ari dewek dia pati ka 4 kepot. Oh, teu kapugurannya urang mah. Diuk lah diuk. Tara, tuh. Diuk. Mun mah Pak Haji. Aya nama Kojo. Ai di kebon geus beresnya tadi teh nya. Nuhun Pak Haji. Tinggal meureun ke mah ka sawah. Lalapan can beres di sawah can ieu acan. Mangga Pak Haji. Sawah nu mana kamari teh? Sawah nu dihilir masih kene garung Ji, can dipigawe. Tuh, cenah nu dihilir, sawah teh can dipigawe acan lah. Eta wayahna engke mah di sawah. Mangga Pak Haji, mangga. Biasa nama selain istirahat lah, saung. Nuhun mangga Pak Haji. Pecah dan kira jeung ieu ya. Mangga.
abi lungsur Pak Haji. Enggak. Besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, teka harti ku si Tarim, Ji. Anak sakurang kumaha ya boga ajan weduk parung, cigonewa, cingkangangan. Pokona nama sapu angin, sapu inyuk sagala sapu-sapuan boga. Ah, borangan mah borangan we tingeunan lah. Allah eta agan kos we manehna teu ngilu lompat sakitu kos bagong lompatna di ka Cisuruduk. Lah, aya mah heuh. Coba pang nuduh-nuduhkeun we sawan di ditu teh lah. Kasih Tahrim. Oh, Ji. Dah. Ya Haji reka eta heula kalinya teh. Perlu kena ya Haji ya. Coba urus-urus saya tuh nya. Oh, siap Ji, bener siap Ji. Aduh, tah Haji, ampun aing geus nitah teh beheung-beheung mun gaji gede. Segede toronton puso. Ieu mah segede kolam ini buntung gaji. Aduh. Alah. Nah, ari si hajinya kakaula ku tika nyebutkeun kawas maung cenah. Padahal mah kaula teh tiba ngagoran hungkul. Hei, kitu hungkul. Henteu dileuwihan teu dikurangan. Ah, tuh udah pantas we, atas si laing da batur mama nyowan si laing atuh. Heuh, mata pantes we meureunannya batur sarieun ka kebon eta oge. Benernya. Ayeuna mah maneh beres ditugaskeun di kebon arek di sawah. Tapi ting sawah nu mana euy? Da sabab sawah haji teh lega. Mata katelah haji pangbeungharna. Da sodagar mana nu datang ngalamar putri na anakna. Yen teu ditarima ku haji teh. Boh ayeuna anak buah haji oge anu ngaranna si bewok-bewok. Sabenerna mah hayangeun ka anak haji eta teh. Nya eta teh. Bener, urang mah lain ayeuna bohong. Yen anakna haji teh pan geulisna kawanti-wanti, indah kacida. Pokona mah kacelup ka aun-aur ka toncar ka janga pria mun teu salah mah eta teh. Terus kudu kumaha atuh uing teh Jin. Da uing mah pan geus puguh meureunan pagawena Pak Haji kuliah macul. Jelema teu boga komo deui meureunan anu jelema aya oge geus teu ditarima ku Haji komo di simpuring meureunan. Ai si Jin aya wae ieu mah mere saran teh. Moal. Ai maneh mah engkena kurang dibantuan. Kan cuman anu tadi kurang diomongkeun waktu pas di kebon. Ngomong deui jeung saha si Tarim teh. Yakin manehna mah euy. Lain sabangsani jigana teh. Tanguna. Ngan maneh tuturkeun we syarat anu ku urang tadi di kebon dibahas sakitu hungkul Tarmin. Ai simkuring mah asa kurang percaya teh Jin. Moal sok we percayakeun kem bae eta mah ku urang urusanana. Heg. Tarim, Ulan Kang. ari maneh ngawangkong jeung saha? Teu ngawangkong sareng sasaha Kang, ti tadi oge di dieu ngareureukeun ka capek we abdi mah. Punya teh ngawangkong, dia mah didenge-denge ku anak maneh ngawangkong ti dieu. Ngawangkong sareng saha ili kana tuh ku Akang sareng saha nyalira abdi mah. Ti tadi oge ieu teh. Udah usah saha itu. Punya teh maneh akibat kecapean power. Power naon Kang? Power stres maneh. Si Akang mah bisa wae. Aduh, ieu si bewok. Kababaturan aing kuat tika nyebutkeun stres. Bangun hayang digawean saeutik mah. Tah kusabab ayeuna geus sore nya. Tah isukan ku anak dianterkeun ka sawahna mah. Nuhun Kang, mangga.
Oh, Tahrim, aing ngarek balik heula nya. Mangga, Sabar mangga. gurit teh. Aduh. Saan curi teh? Tahrim, mana lain orang curi aing? Oh, duh, Kakang. Ti tadi ge di dieu abdi mah teu ka mana-mana. Ah, atuh teh euy. Moal juri nutur-nutur aing gitu tadi. Ah, aing balik heula. Mangga, Kang. Aduh. Dah, tuh kan anak buah Haji oge sieunun ku kaula mah Tarmin, mata tenang we. Ah, isi lain ngagawean batur aya-aya wae. Ah, saha? Anak mah rek cai heula, Din. Ah, Oh, enggak ya tuh. Nah, pokoknya mah tong hilap Kang Baraya BSS sadayana. Facebookna diikuti, TikTokna di follow, YouTubena di subscribe. Kumaha barudak? wow.